Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujidil ilmi lil mujiddin wa murithul ma'rifati lit talibin. Wassalatu wassalamu ala akramil muallimin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun nahnu ma'asyiral anbiya wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Wa qala al-ulama wa syaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari bani Sa'din bi ghairi madiyati kasyaqqihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati. Tukang son pasna letikeun saeutik treble-na taekeun saeutik, volumena taekeun deui, loba nu tarorek soalna. Langkung ti payun, mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Raudhatul Mutafakkirin, Riyadul Mutafakkirin, mama sekeluargi ku pribados dipika hormat, mugi-mugi pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Putra putri mantu cucu beliau, moga-moga ya Allah sing dijadikeun dzurriatan thayyibah. Para santriyin wa santriyat baik mukimin atau maupun nutos istiqomah, moga-moga ku Allah sing dimanfaatkeun ilmuna. Aparat pejabat pemerintah satempat ku jisim kuring dipika hormat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana rahimakumullah. Waktu tos jam 2 kurang 3 jam. Insyaallah jisim kuring saalit nambihan nasihat tadzkirah khususna ka pribados umumna ka jamaah sadaya, muga-muga aya hidayah taufik ti Gusti Allah. Anu bertepatan ayeuna jeung bulan Rajab. Bulan Rajab aya hiji kaistimewaan.
Di mana di bulan Rajab aya peristiwa sampai diabadikan ku Allah dina Al-Qur'an, ialah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi urang Nabi Muhammad. Lamun urang ngomongkeun Isra Mi'raj jelas aya sangkut paut jeung bab ta'allum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul pupus di kantun ku ibuna Sayyidatuna Aminah umuran 6 tahun. Ketika umuran 2 bulan dikantunkeun ku ramana Sayyid Abdullah. Ketika Rasul dikantunkeun ku ramana Sayyid Abdullah, Rasul dikandung nuju 2 sasi. Diprotes langsung Gusti Allah kusaha ku malak Jibril. Eueuh dina riwayat nu mana bae. Ketika Nabi di mautan bapana nu langsung protes malaikat. Hanya Rasulullah ketika Rasulullah pupus ramana Sayyid Abdullah nu langsung protes ka Gusti Allah malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, ya Allah Gusti, Gusti teh pan rek nyieun Muhammad kakasih Gusti manusia paling mulia sakolong dunia geuning ku Gusti di mautan bapana umuran 2 bulan. Jadi jawab ku Gusti Allah kage Jibril nyaho. Begitu umuran 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuna anu pupus, berarti Rasul yatim piatu. Begitu diprotes deui ku malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, Gusti kunaon ku Gusti baheula umuran 2 bulan di kandungan di maotan bapana, ai kuari umuran 6 tahun di maotan ibuna, pan ieu teh rek jadi kakasih Gusti, rek jadi Sayyidul Kaunain geuning di maotan ku Gusti. Cek Allah, ayeuna ku aing dijawab Jibril. Nu mantak ku aing di maotan bapana umuran 2 bulan. Di maotan deui ku aing ibuna umuran 6 tahun. Anu endek ngasuh Muhammad, nu endek langsung ngadidik Muhammad, aing cek Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana karim. Ieu riwayat eueuh Pak dina kitab naon bae. Anu ngariwayatkeun Nabi nu sejen seperti ieu. Pohara Kangjeng Nabi. Ibu teh aya akhirna Rasulullah diurusan ku bapa kolot nyatana Ki Abdul Muthalib. Rabbana karim. Urang Quraisy teu wanieun ka Rasulullah lantaran aya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib telami pupus. Akhirna Rasul diurusan kuno jadi paman sahaki Abi Thalib ramana Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mangkar minantu Rasul 4. Nu minantu jeung mitoha teh sahabat Rasul teh nu 4 teh aya minantu 2 aya mitoha 2. Mitoha Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Umar. Minantu Sayyidina Utsman bin Affan jeung Sayyidina Ali. Mantak ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Mantak cek guru lamun hayang tereh timu ngaji lobakeun hadarat ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebab cek Rasulullah aing kotana ilmu koncina jeung pintuna Sayyidina Ali. Eta Sayyidina Ali pohara. Poharana kumaha? Ketika datang bulan Rajab sok maca istighfar. Hampura mama ieu tadi nama neuk dibawa ku kula lembaranana. Ieu istighfar doa nu sok dibaca ku Sayyidina Ali sataun 3 kali. Hiji malam tanggal 1 Rajab. 2 malam Idul Fitri, 3 malam Idul Adha. Neuk dibawa ka dia ku kula katinggalun. Jadi hampura bae teu kabawa ieu mama. Jadi bapak-bapak ibu-ibu mun hayang ka imah kula bae ka ditu teh hangkeun. Jauh atau jauhan kene teh ka Lampung Kak. Eta Sayyidina Ali maca istighfar aya kieu kalimatna. Inna maghfirataka lidzalimin. Sanya-nyana pangampura Gusti majeng jalma nu zalim. Kumaha? Wa nahnu minadz-dzalimin. Kaula teh Gusti termasuk jalma anu zalim. Sagede Sayyidina Ali nyarios kitu. Atuh komo beungeut nu kada dieu.
pohara eta kutawaduna Sayyidina Ali. Para hadirin, begitu Rasulullah diurusan ku pamana Ki Abu Thalib, eta Abu Thalib hadirin japang bageurna. Masya Allah ku kabageurana eta Abu Thalib sehingga lain jelema bae nu diparaban. Saha kotok, japati, sirem, gajah, manuk, setiap sore jeung isuk nampan nu ieu jeung manuk, nampan nu ieu jeung kotok, nampan nu itu jeung bebek, nampan nu itu jeung orai, nampan nu ieu jeung gajah. Ku kabageuranana Abi Thalib radhiyallahu an. Masya Allah pohara beda jeung urang kotok 4. Mantak santri Jawa beda jeung santri Banten mak. Lamun santri Jawa hebatna kieu aya kiai ulah ning aja boroning kiai aya mobil kiai be eta mobil kiai santri kelalu pak wet atau apa kieu bae padahal eta di jero mobilna mah lain kiai eta hebatna santri Jawa kuat kitu keur lalagaan di Kobong aya anak kiai umuran 4 tahun ulin atuh kieu kabeh doang patung. Eta hebatna santri Jawa nu leuwih hebat ka Madura aya kotok kiai keur lalagaan atuh cicing modal los eta kana kamar atuh doang robot be pokona mah beda jeung santri Banten kotok kiai dipecit hayda kepungdak meupeung ka kamar cenah urang ieu eta bedana sakitu doang eta santri Banten jeung santri Jawa eta mantake santri kiai Banten mah karuru ada di dieun puyeng bae pan ku santrina buah beak segala beak tetek bengek beak ulah berharap kiai boga kalapa kolot mohon maaf geus rengse nu cengkirna ge tengah peuting pan kanyahoan hayo dia anek nyokot kalapa abahnya lain bahpur anek nanya i jalan ka langit tah lain cenah ka dieu ku bisa bae tah santri begitu hadirin wal hadirat Ki Abi Thalib maot. Akhirna Ki Abi Thalib maot. Urang kures kakarak. Rada nepak dada. Cek urang kures. Dak Muhammad kuarima teboga tameng. Teboga kekuatan. Urang baikot Muhammad. Ulah jual beli jeung grup Muhammad. Ulah yaitu hubungan diplomatik jeung Muhammad. Ulah tutup baikot Rasulullah. Dibaikat Rasulullah pun harita istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra wafat meninggal dunia. Nekamana Rasul ngadu ibu tegaduh rama geus teu aya bapak kolot anu jadi tameng dada geus maot mamang Ki Abi Thalib geus maot istri tercinta anu sangat pohara perjuangan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra sampai hadirin hadirat pernah lamun kuring ningali riwayatnya sok nangis pak bu kunaon gitu ku hebatna Siti Khadijah kieu Rasul cek Siti Khadijah harita Rasul capek lelah uih perang Khandaq kumaha cek Siti Khadijah bari diusapan sirah Kangjeng Rasul ku Siti Khadijah usapan bu eta hulu salaki mulai mah bapak dia ieu cenah pan kieu bikang nu kieu mah asana ieu ngan moal insyaallah keluaran Riyadul Mutafakirin mah insyaallah geus aya pendidikan akhlak amin mantak neng kasalaki kudu homrat hideung-hideung ge salaki neng andai kata misalkeun boga salaki hideung syukur bae ka Gusti nuhun Gusti abi boga salaki hideung alhamdulillah sakia abdi malaku keneh Gusti nuhun ya Allah salaki abdi hideung ya Allah teuing hideung mah angel kablok kamari bage leutak nangleuk 3 cm teu kanyahoan ja hideung ieu alhamdulillah Gusti wasi salaki hideung kamari ge ngariung ka salahur nyokot berkat 12 teu kanyahoan ja hideung ieu ya Allah wasilah eta salaki hideung masyaallah kamari bage di pasar Rangkas Bitung meh bekas siuk ku mobil sampah bacakeun plastik geus teuing dodol teh nyoge legit ari hideung mah laju salaki abdi mamantos maneh nyaho kulit hideung make baju hideung make peci putih atuh doang tai cak-cak kadeleuna geus teuing syukuran bae nengnya boga salaki halas daing bau
Dele tangkal kau ngepan herang di hidung mah. Aya nu hidung di dia. Hidup nu hidung. Make baju beureuh atuh doang cangkang tangkil pan. Ngarendeng jeung punduk kebo doang ngadi kakak bae. Terus ya akhirna Kangjeng Rasulullah mikir kumaha ieu mamang geus eueuh bapak kolot geus eueuh istri pun meninggal dunia sedih Rasulullah nalangsa boga dulur di Thaif qabilah Bani Tsaqif kampungna Thaif ngaran qabilahna Bani Tsaqif kampungna Thaif qabilahna Tsaqif kampungna naon cenah qabilahna naon cenah awas ulah dibalik ya cenah keur peuting teh di salahur ngadenge Ki Jamal atuh ngadenge lah aju Kangjeng Nabi teh kumaha eta atuh eta pan boga dulur cenah di Tsaqif ai eta dulurna cenah lembuna Tsaqif ai sukuna Thaif eta tibalik ngaran kampungna sukuna Bani Tsaqif Puse Tsaqif Sin Qaf Fe Tsaqif akhirna Rasulullah buka tujuan di Mekah geus dibaikot Rasulullah akhirna Rasul punya tujuan rek berangkat ke Thaif sugan di itu dulur ngabela Masya Allah berangkat Rasulullah dengan berjalan kaki tidak naik onta kunaon sebab Rasul diincer lamun Rasul naik onta yakin Abu Jahal jeung pasukanana nguber Muhammad langsung paehan Masya Allah akhirnya Rasul berangkat jalan kaki jalan kaki maka dia kena ngudagna make kuda sareng saha Rasulullah angkat sareng sahabat anu namina Zaid bin Harisah salah satu sahabat anu ngaranna aya dina Quran sahabat nu manapun anu ngaranna dina Quran aya ge Rasulullah jeung Sayyidina Abu Bakar eta ge samar domir wungkul idhuma fil ghar tahuma rujuna Rasulullah jeung Abu Bakar waktu di Jabal Sur ieu mah Zaid bin Harisah sahabat Rasul anu namina aya dina Al-Qur'an anu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu nyaho teh nu mana jeung ayatna cenah terang teu mangkana kula ngomong teu nyaho ge eueuh sahabat anu ngaranna aya dina Quran ngan Zaid bin Harisah sahabat Rasul sekaligus putra angkat Rasulullah mantak dina Quran aya falamma qada Zaidum minha wa tarang zawajnakaha falamma qada Zaid bin Harisah mantak lamun aya kiai ngawinkeun zawajtuka menang nyokot tina ayat falamma qada Zaidum minha wa tarang zawajnakaha lamun aya kiai ngawinkeun ankah tuka menang ngalap istidlal tina Al-Qur'an tina ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna di mana ieu ayeuna pelajaran di pasantren di As'ad di As'amak ayana di Balai Rombeng di Riyadul Mutafakkirin mantak ibu-ibu bapak-bapak syukur ka Gusti Allah anakna diteuneun di dieu geus ti pasantren mah neuk jadi naon ge anak ieu neuk jadi pejabat neuk jadi pemborong eta tenaga amil gede ih gagah eta keluar ti pasantren anu jadi bos anu jadi pedagang kayu miatu amilin iku jumlah 100 cm berarti kita mah baheula ngajina eta kitu eta mah eta aya nu jadi bos beas iku jumlah atuh miatu amilin 100 liter beneran eta geus datang ka imam neuk jadi naon ge nu penting boga el ih dasarna ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat
Mantap alhamdulillah ya. Alumni Salahaur, alumni di ditu, alumni di dia. Masya Allah, di mana-mana, dimunjul, di mana, diruyuk, di luwung, di kota ngabuadag. Alhamdulillah. Datang kain macam-macam. Aya nu jadi, aya nu bos beas. Aya anu jadi bos cai, aya nu jadi bos batu. Nak ngabangun mama. Ceng, mama nak ngabangun. Tenang mak, batu ti abdi. Gratis. Lamun mama meser 10 truk gratis. 3 truk bae cenah. Ih. Kumaha ya muridnya. Aya nu jadi bos daging bae, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabab eta pangkat soleh mah tidak identik karena ustad jeung kiai. Coba ayeuna masantren di dia. Contoh jadi bos kayu. Alhamdulillah asal ki anu ngabangun tenang geura ngabangun mereka di abdi. Di hutangan ku abdi, bayarna sabogana. Gitu. Moal di mamahal ku abdi, tenang dimurahkeun. Insyaallah. Tah ieu abdi kakak meser 10 kubik, tah sakubik kula hayang jariah. Tu eta soleh paneta. Nya di hutangan, nya dibere, ngeunaheun teu? Jawab ngeunaheun teu? Atuh ja eta. Eta wasilah ilmu KBG, sumberna tina ilmu. Kartos. Terus ya. Atuh aja can anggeus Rasul karek berangkat ka Thaif ya. Bu lalakonna kebal keneh mah ieu. Kumaha mah teruskan ya. Majali. Teruskan tah ulah ya. Lain bicara tadi cek mah cenah leus ting doa ge hade bae cenah. Hah? Oh geus ngopi hae tenang geus ngopi. Akhirna Rasul berangkat, dongkap Rasulullah ka Thaif. Cek Rasulullah muga-muga aja aing boga dulur Bani Sakib di ditu di Thaif. Muga-muga ngabela ka aing. Begitu Rasul dongkap ka Thaif, apa yang terjadi? Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Rasul tadi disambut dengan marhaban ya nurul ain, ya jaddal Husain. Rasul bukan disambit, malah Kangjeng Rasul lain disambut, malah disambit ke orang-orang Thaif, ku Bani Sakib. Begitu dongkap Rasulullah jeung Zaid bin Harisah, langsung sakampung ngepung Kangjeng Rasul. Rasul dibaledog ibu, dilempar ku batu, dilempar ku kayu, ku tulang korma. Ibu jeung bapak bisa ngabayangkeun, Rasul nyalira dikepung ku sakampung sampai mastaka sirah Rasul memar. Darah ngucur nutupan panon Rasulullah. Punggung penuh dengan darah. Rabbana Karim. Itulah perjuangan. Mantak mun aya santri pertama istiqomah, kakarak diusir ku mitoha, atuh ulah lakom pundung. Kecil keneh, tad. Laju pundung bae. Pamajikan cenah ngusir menta talak kecil. Kawin deui kunaon? Tingali Rasulullah. Begitu dongkap bisa dibayangkan ku bapak jeung ku ibu. Rasul mengucapkan assalamualaikum, malah ditimpuk ku batu. Ya Allah hadirin, akhirnya Kangjeng Rasul lompat jeung Zaid bin Harisah di Thaif melalui bukit-bukit, nyumput Rasulullah di hiji bukit batu. Bari menengadah Rasulullah calik jeung Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dihandap, Rasul di luhur. Bari Rasul pandangan kos kieu. Rabbana Karim, ya Allah, kumaha cek Rasulullah. Rasulullah ngadoa. Cek Kangjeng Rasul, asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Iyalah doa Rasulullah waktu di Thaif. Asku ilaika du'fa quwwati, abdi mung ka anjeun wungkul Gusti ngadu. Teu aya tempat jeung ngadu. Hina abdi di hadapan manusia. Teu aya kekuatan abdi kanggo ngalawan manusia. Anta rabbul mustad'afin, anjeun lah hiji pangeran anu bisa dipuntangan pikeun jalma anu dhaif cek Rasulullah. Rabbana Karim. Iyalah Rasulullah. Mantak lamun urang zarah ka Thaif, kididi kamari taholil jeung kula panggih di Mekah. Ta eta mun ka Thaif aya Masjid Qu'. Apa itu Masjid Qu'? Dijieun sejarah ketika Rasulullah duduk
di batu nyender pandangan Rasul ieu sikuna ku eta siku akhirnya dibangun untuk sejarah. Letik masjid dengan hanya ukur 2 km kali 3 meter. Urang hese salat lantaran jamaah macet. Iyalah masjidku. Hadirin wal hadirat. Rabbana Karim. Rasul keur ngalamun ai torojol teh malakul jibal, malaikat jibal gunung. Malaikat penunggu gunung. Masya Allah. Cek malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad. Geura tunjuk gunung mana nupang gedena di kota Mekah. Ku kami rakyat Taif, masyarakat Taif nek dijungkelkeun, nek ditimpah ku kami. Lamun harita kedudukan andai kata ieu mah kedudukan harita Haji Herman be. Heula. Atawa kitu Maji Ali lah. Lanan. Andai kata Mama harita jol be malaikat. Weh Haji Ali. Misalkan cek malaikat, woi Haji Herman, hayo geura tunjuk gunung mana atau wakula. Haji Jamaluddin gunung mana? Urang keur sedih ku malaikat nek ditulungan mak. Langsung kula menulis, hiji gunung Kelud. 2 gunung itu tuh, Karang. 3 gunung Merapi. 4 gunung anu. Laju kumaha? Beakeun betan urang Thaif jejak. Sikat habis. Cok jeung bool-boolna terus. Mun urang mah kitu. Mun urang bener tak Haji Herman? Hei bener tak? Kumareng second abiskan. Sesakeun jangan gosok terus jeung bool-boolna. Mun urang kos kitu. Tapi Kangjeng Rasul Masya Allah uswatun hasanah. Cek malaikat Muhammad geura tunjuk gunung mana nupang gedena ieu di Mekah nek dihancurkan ku kami. Ya Allah Rasul kalah ngadoa. Kumaha Rasul ngadoana? Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Cek Rasulullah, Gusti moga-moga Gusti ngaluarkeun tina iga wekasan orang-orang Thaif Bani Tsaqif. Man ya'budullaha anak cucu aranjeuna muga-muga aya nu jadi anu sadayana nyembah ka anjeun ka Allah Subhanahu wa taala nyembah ka anjeun Gusti wala yusyrika bi syai'a bahkan teu musyrik deui ka anjeun ya Allah. Doa Rasul nu ieu diijabah orang Thaif ayeuna kabeh 100% Islam alhamdulillah. Rabbana Karim. Nah iyalah Kangjeng Rasul. Pala hadirin. Naon nu dicokot dongeng di dieu ulah ngadakeun dongengna doang. Di samping dongengna emang bener sangat pohara, apa yang akan kita ambil? Jangan bergantung kepada manusia. Bergantung ke Gusti Allah. Ketika orang bergantung ke manusia, tidak terlaksana, tunggu kekecewaan Anda. Rasul bergantung tadina, kasaha ka rakyat Thaif. Cek Kangjeng Nabi muga-muga be dulur kula. Ternyata Rasul di baledog geus urang ge ulah bergantung ka jelema. Bergantung mementa ka Gusti Allah. Hayang boga ilmu manfaat. Hayang urang teh jadi jalma anu istiqomah. Ketika urang bungan bangun di imah, ulah mengharapkan dari caleg saudara. Jangan mengharapkan dari calon, bergantung kepada Allah. Engke ke Allah anu ngagerakeun. Ya Allah, ketika bergantung kepada manusia, mohon maaf ketika tidak sukses, tunggu kekecewaan Anda. Nah, melototan kula. Naon hartina ketika orang boga masalah, Rasulullah ngadu ke Gusti Allah. Asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Gusti kakarak istiqomah masyarakat hewa mitoha galak ngadada kolot pelit pamajikan mentaan talak beteureun-eureun. Waduh masyarakat ge nu ngondang hiji acan bangsatnya tinggal hag be ta asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Masya Allah lebah dinya begitu Kangjeng Rasul. Hadirin keur ngalamun be. Ai torojol teh malaikat penunggu bumi. Rasul ngagibrig
badan Rasulullah memar, getih acak-acakan. Torojol malaikat penunggu tanah, malakul ard. Kumaha cek malaikat penunggu bumi. Hei Muhammad, andai kata darah anjen kuari ngecelak ka tanah. Cek malaikat, kami mual sabar cala malakul jibal. Tetap rakyat Taif, kami nak dihancurkan. Eta Rasul harita ngabelaan sehingga sorban Rasul dibungkus. Ya Allah, darah bisi ngecelakana tanah. Akhirnya darah Rasul ngecelakana sendal, Pak. Harita Rasul nutupan darah tadi itu ngabelaan sah, ngabelaan banget nu karieu. Ngabelaan sah gitu. Mantap ulah dararug. Mantap ke masantrena ulah molor ba. Atuh hes waya hes mah gering di teu hes deui mah. Loba teuing hes gering di kumaneh. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, eta Rasul nutupan darah, Pak. Coba kumaha teu ngabelaan eta Rasulullah. Ya Allah Rabbana Karim. Ya Allah, eta darah Rasul langsung ditutup ku jubah Rasul, ku sorban Rasul. Lantaran bisi ngecelaka tanah. Geus moal menang ampun lamun ngecelaka tanah, langsung tanah Taif bakal dibalikeun ku malaikat Allah. Kumaha Rasul ngadoana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Gusti parinan topek hidayah masyarakat Taif. Fa innahum la ya'lamun. Aranjeuna ka abdi kos kitu lantaran anjeunna teh teu tarerang bahwa abdi utusan Gusti. Apa artinya? Jadi orang alim jangan pendendam. Santri nu deugel urusan bae. Teuing nu penting ulah ngaduru kobong baheulana geus sakitu baheulana ditu. Kitu bae mak. Eta kula nanya ka abah kula ke mama. Mak abdi mana ya ka santri kuari nya kos kitu. Kumaha tuh ji? Atuh deuk hies bae ti penting begadang neuk subuh molor. Ya Allah. Las teuing ceng cek ama abdi. Nu penting ulah hiji ulah ngaduru kobong. Segitu doang cina. Barang kula neule dina kitab Minhajul Muta'alim karangan Imam Ghazali. Aya keterangan kieu. Munasabah Abu Yacilongo ngomong, cek kula bener. Aya keteranganna. Ya Allah, ngan ulah dijen dalil ku sia ieu. Muta'allimun kaslanun. Atos ya mah. Muta'allimun kaslanun. Kas seperti Haji Herman. Muta'allimun kaslanun abdolu min alfi abidin. Oponira. Santri anu ngedol di kobong nyatu papajuh be. Ngaliwet molur. Otok kiai biak kau kiai rengse. Eta leuwih utama tinimbang 1000 abid. Bu. Atau munasabah. Leuwih bagus tinimbang 1000 ahli ibadah nu bodoh. Santri hiji. Nu tukang molor. Nu tukang malingan lauk kiai. Muta'allimun kaslanun. Ya Allah. Afdalu min alfi abidin. Babe. Munasabah. Santri kuari malulur be ngamalkeun nu ieu doang na ieu. Ih kaduhung yang dibejakeun nu ieu lah. Bisa dijen dalil dia ka ditu na ieu. Ya Allah para hadirin. Ulah pendendam, deuleu tu anjing. Kumaha kitu eta anjing? Eta anjing dina kitab Kasifatu Saja, sarah kitab Sapinatun Naja, bebenangan Syekh Nawawi Tanara. Tak kitu. Mantaknya kitunya. Pondok natina awi ngajina utawi pondok natina awi barokah Syekh Nawawi. Ya Allah hadirin wal hadirat. Ulah pendendam, deuleu anjing. Anjing mah ya Pak anjing. Ih maka ngomongkeun anjing. Eta anjing mak dina kitab Kasifah horeng aya akhlak anjing anu 17 jelema jang bogaeun.
Ya Allah, kumaha kitu anjing. Dengekeun. Anjing mah ya anjing. Naon pernah ngadenge eta anjing rangkas ulin ka Pandeglang. Naon pernah ngadenge anjing mah ka mamana tilok masinikeun bekel. Ayo serian ngarasanya. Teu cara urang, ibu-ibu neuk jarah beka Banten. Tibeting odah anu cenah rodiah. Cenah jagisuk berangkat ka Banten jam berapa? Jam genap. Ari dia nya naon aing nyen buras cenah 3 liter. Tanya cenah si Mimin nya naon sia teh nyen bala-bala cenah 4 kilo. Ai si odah nya naon sia teh mah cenah nyen timbal sok gede hulu kebo 4. Eta neuk ka Banten papajuh bae dipasinikeun. Anjing mah leuleumpan ka mana mah tilok masinikeun bekel. Naon pernah ngadenge ieu anjing rangkas ulin ka Pandeglang. Sugan pernah ngadenge mau daging 1/2 kilo. Sugan mau olok asin 1 kilo. Henteu. Naon sababna? Anjing punya keyakinan. Cek anjing, dirangkas dunia Allah, di Pandeglang dunia Allah, dirangkas pangerana Allah, di Pandeglang pangerana Allah. Ndak naon cek anjing sabingung-bingung. Iya mama santren kolot gering eureun. Kunaon dia mondok eureun pugu kolot gering. Yuk teu boga bekal. Eleh ku anjing. Kadenge haram jadah doang. Enggak, sulah mau bekal ka kobongna. Aju kumaha atuh ngilu bae jeung babaturan. Ngarokok ngilu, ngaranna Rojali, rokok jarang beli. Eta anjing boga kayak nah cek anjing sabingung-bingung. Mikirkan iya itu di Pandeglang dunia Allah, dirangkas dunia Allah. Enggak cek anjing sabingung-bingung teuing. Ulele ku Ila akhlak anjing. Jelema jarang boga. Jelema jarang boga, ibu-ibu bapak-bapak pohara ieu akhlak anjing. Mulia mata ulah sok goreng sangka. Sanajan kahayawan. Pal hadirin wal hadirat. Nu kadua akhlak anjing kumaha kitu. Anjing mah geus 2 bae 17 kebal teuing mah ieu urusan. Cenah 15 deui atuh kebe jeung taun hareup. Sasakeun bae mah eta mah ku genep deui 7 gitu. Yeuh akhlak anjing. Nu kadua ya anjing mah ketika hees di dieu. Laju ieu anjing hideung nyaring di dieu ye. Lempang. Barang geus kitu lempang deui ka dieu ka tempat teu hees. Aya anjing beureum geus nempatan. Atau moal digubra-gubra, moal hatina dicare kanan, moal diusir, atau lempang dari banyak tempat. Jadi dunia pangeran lega. Apa artinya? Anjing mati lok masinikeun tempat. Anjing tilok masinikeun kedudukan. Ih sabodo bae. Urang sok kadang-kadang ulah aneh para santri ketika istiqomah di imah. Urang anyar kene istiqomah di imah. Waduh laju ngimaman sholat. Biasana kieta nu ngimaman. Kapiheulaan ku urang. Laju molotot. Laju bae pan. Dia ngorong-ngorong nyaho naon. Nah mantak ya ceng. Lamun istiqomah di imah. Ulah waka laju hayang viral bae. Enggak santepkeun bae. Anu ngimaman manehna anu ngaduam antepkeun mun kana jadi makmum ngeunaheun jadi makmum mah. Imam salah urang muparokoh. Ieu. Antepkeun sok aya anu kitu khotbah manehna naon meneh kabeh. Khotbah manehna sampai ka bengek-bengek. Hayu teruskeun. Teuing antepkeun ujung-ujungna modari kege. Geus. Sok aya anu kitu. Awas kepada santri ketika istiqomah di imah. Ulah masih dikeun tempat. Gitu di lembur eta aya ustad 8 misalkan. Laju anu mere korban ka ustad itu teu dibere nu tujuhan. Marah ka ustad nu itu. Eta nu kitu ngaranna akhlak anjing ta ustad. Ih masih dikeun lapak. Lapak hadorot jeung lapak jarah. Awas. Anjing. 3. Ya geus 3 bae ya. Anjing mah lamun dibaledog ku nu bogana. Ya Allah sampai kapincang. Eta ketika ditambahi mah dibere tulang, atuh datang deui bae. Apa artinya? Anjing tidak pendendam. Jajal jelema, aya jelema nu nganyerikeun ka urang. Cek tetanggana urang ulin yuk ka imah si eta, karena si eta ku ari keur salamatan. Si eta jelema pernah nganyerikeun ka urang, kumaha urang? Teu hayang aing mah cenah.
pot kokohek teh hayang nage. Berarti jelema nu kitu pendendam eleh ku anjing pala hadirin wal hadirat. Nah iya. Masya Allah. Akhirna Kangjeng Rasul pala hadirin nuju calik beh. Kulantaran Rasulullah tata genan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala digerakkeun orang Thaif sanajan kafir, aya jelema anu sangat orang kaya boga kebon korma jeung kebon anggur sangarana Atabah. Sacenah Atabah. Bawang kayak oleh riwayat iya ka imah. Mah tadi ngadengkeun Ki Jamalnya heuh nyaritakeun Isra Mi'raj jadi naon mak? Teh nya aing ngadenge Thaif sakit be naon cenah teh nya. Juga anjing-anjing sagala aja eta cenah. Akhirna eta Atabah nyarios. Atabah boga bujang ngaranna Adas. Sacenah Adas. Eta Adas dititah ku Atabah. Cek Atabah tadi diketok ku Gusti Allah karunyan hati Atabah. Adas ieu korma jeung anggur bikin ka Muhammad tujung baturna. Karunya tadi dikepung ku Thaif. Aing teu tega. Bawa kan itu ngan sia awas merena ulah kapanggih ku orang Thaif. Akhirnya berangkat Adas hadirin. Begitu berangkat ya Allah. Begitu berangkat tepang jeung Rasulullah cek eta Adas mang ieu anggur ti dunungan kula Atabah. Oh Masya Allah. Cek Rasulullah alhamdulillah. Begitu Rasul bade metik korma. Nah dipetik ku Rasulullah korma. Pasikeun kana sahabat Zaid bin Harisah. Langsung Rasul. Begitu rek dihuapkeun korma. Rasul maca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Cek Adas min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Cek Adas, anjeun urang mana? Ja ieu can pernah ngadenge kula mah omongan kalimat nu dibaca ku anjeun, ieu kampung di dieu can pernah ngomongkeun bismillah. Tapi anjeun aya kunaon nek barang nyokot anggur ngucapkeun bismillah, anjeun urang mana? Mantap orangnya gitu, mun aya jelema Islam nek dahar teu maca bismillah, tanya, dia orang mana? Ya teu maca bismillah dia. Ajulah lebok bae. Ulah haram jadah doang. Ya Allah. Cek Rasulullah, kaula orang Madinah. Orang Madinah? Saha anjeun? Kalau orang Mekah. Saha anjeun? Kaula Muhammad bin Abdullah ngaranjug Adas. Cek Rasulullah, ari anjeun saha? Kula Adas. Orang mana anjeun? Kaula orang Irak. Di mana anjeun Irakna? Kaula orang Ninawi. Di mana Ninawi? Di Irak. Oh, cek Rasulullah, anjeun orang kampungna Yunus bin Mata. Ternyata Nabiullah Yunus orang kampung Ninawi. Kaget. Adas. Anjeun terang ke kampung kaula. Bahkan anjeun terang ke makom Nabi Yunus. Yunus dulur kaula cek Rasulullah. Yunus Rasul. Kaula pun Rasul Muhammad bin Abdullah. Ngaranjuk Adas. Langsung Adas cium tangan. Dikecup kening Rasulullah. Sujud Adas ke Rasulullah. Harita keneh Adas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Horeng Adas di lemburna di Ninawi, cek bapana jeung kiaina, engke Adas aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad bin Abdullah, orangna orang Mekah, dedegan jelemana kos kieu, anjeun bakal kapanggih engke jeung eta Muhammad. Adas teu kaharti tadi nama. Muhammad adanya di Mekah, Ninawi adanya di Irak. Piraku aing kudu panggih. Allah geus berkehendak nepungkeun Adas jeung Rasulullah. Adas gawe ka Thaif kana Atabah jadi bujang. Pala hadirin, Rasulullah berangkat ka Thaif, akhirnya bertemu Adas dengan Rasulullah. Maka untuk mengenang pertemuan tersebut di Thaif dibangun Masjid Adas. Dua ngarendeng jeung masjid tadi teh ya. Masjidna Ku'. Moga-moga orang bisa ka ditu. Terus ya, emang heuh can anggeus ieu kagok ieu, mana teu anggeus kagok ieu. Teruskeun memangnya. Satik deui ge.
Akhirna hadirin wal hadirat, Rasul sabaraha dinten di Thaif, bertemulah Adas dengan Rasulullah. Coba eta anu kafir orang Thaif, atabah nu mere anggur, Adas mah jadi bujang. Tapi nu untung bertemu dengan Rasulullah siapa? Adas, orang kampung Ninawi. Ninawi eta ya deket kebon awi mun di dieu mah. Kebon awi eta ya kadituna deket ka kebon kopi kadituna. Maji Ali asana. Loba awi ini ditu mamanya. Nah, begitu berangkat akhirnya Rasulullah, orang Thaif tidak berhasil hadirin diislamkan oleh Rasulullah harita. Bahkan Rasul dimusuhi oleh orang Thaif ku dulurna keneh. Mantak wajar mun aya kiai istiqomah kadang-kadang nu panggeulana nu hewa dulur sorangan. Ulah aneh. Kadang-kadang mamang sorangan, kadang-kadang dulur misan. Itu hamang geus teu aneh. Pamajikan mah pugu, belajar kuat. Ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hilati. Wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Eta jampena ketika orang sedih. Gitu. Mantak lamun keur sedih urang ulah tungkul du tanggah kieu we. Mun keur sedih. Nah sebab lamun tungkul bisa ngeclak cimata. Kanyahoan sedihna tungtungna. Nah, berangkat Rasulullah. Orang Thaif tidak ada yang iman. Hanya Adas. Orang Irak, orang Ninawi. Berangkat Rasulullah jeung Sayyidina Zaid bin Harisah. Terus ka Mekah deui. Begitu ka Mekah Kangjeng Rasul. Harita ngaliwatan kampung Ma'la. Nah, makom Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Lebah dinya Rasulullah pala hadirin. Aya rombongan jin. Masya Allah. Akhirnya jin beat ka Rasulullah. Asup Islam. Iman ka Gusti Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul berangkat, datang ke masjid jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ketika Rasulullah berangkat ke dinya, aduh cek jin, inna sami'na qur'anan ajaba, kami ngadenge Muhammad maca Quran begitu indah, takjub. Waduh, akhirnya kami iman. Fa'aman nabi yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Quran nuduhkeun kana jalan nu bener. Fa'aman nabi, kami iman cek jin. Masya Allah. Apa kita ambil kesimpulan? Jelema teu anut ka Rasulullah ternyata digilekeun ku Gusti Allah jin. Jadi hadirin iman ka Rasulullah. Geus urang ketika istiqomah teu boga santri leuseung sugan boga santri jin. Ngeunahkeun boga santri jin mah tambaling duit teh kurang ka mana bae. Paling tuh duit si anu tuh. Duit Cina atau duit mana bae. Ya Allah, Rabbana Karim. Apa artinya? Ulah sieun di mata manusia goreng. Allah berkehendak lain. Ya Allah. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jin eta aya anu Islam, aya anu kafir. Nah, jin eta aya Islam aya anu kafir. Mantak awas. Mun lelembangan kanu ruyu, kanu bala, kanu itu awas kudu babacaan. Iman lain ki numpang-numpang ulah ngaganggu anak incu nu kliwat incu jurig aya kitu mah dia eta. Orang mah ulah santri babacaan. Ternyata hadirin awas. Di mana eta sayangna jin-jin Islam tempat-tempatna? Awas nu hade. Kudu nyaho dina kitab Talbisul Iblis diceritakan dina kitab tafsir seueur ternyata sayang-sayang jin imah jin eta liliangan. Awas mun aya liang saulah main kihan bae sareng jadah doang sia. Ih gagah eta aya jin nyobar bae eta barang siang ka eta. Ih awas naon kadaharan jin? Kadaharan jin tulang. Mentak awas mun ngakan sop iga yang sop kaki ulah sok dibeakeun kabeh tuh beakeun
Beakeun dagingna, sasakeun tulangna. Mantak mun sop iga sak gas. Eta saha? Eta kadaran jin. Hadza ta'amu ikhwanikum cek Rasulullah. Tulang eta kadaharan dulur anjeun jin. Jin eta aya Islam aya nu kafir. Entak awas. Mun aya nu kasandingan teh imah kalaka ditanyaan. Awas aya neuk hiber. Atuh antepkeun baja jangan moal hiber ieu kan neuk doang. Moal hiber di mana jelema bisa hiber? Mun aya nu kasandingan ulah sok dia tanyaan. Imah, nu di mana kitu ya dia ngaganggu nu di mana? Aing di kamari. Ndak naon dia ka ndak naon, aing diganggu. Aing kitu dia kena aing keur hees dikihan. Di mana tuh? Di burian kobong. Aya liang naon? Liang kasir. Orang aing cicing dinya make dikihan aing geus aing moal balik aing pokona mah aing menek cicing bade dieu nawak sia. Ai dia ngoyana balik. Masyaallah lah jadi hayang naon tuh aing moal balik aing hayang kopi pahit. Dibere kopi pahit. Kumaha nu pahit nawa aya ge cenah leus teuing torabika ge hade bae. Jin nyaho kana torabika segala macam. Bila perlu aing hayang ngarokok. Rokok naon dia? Samsu eueuh leus teuing propos ge. Jin nyaho kana propos sagala. Ulah ngadarenge nu harade eta mun anu kasurupan. Dengekeun Mang Santri dengekeun ya. Lamun kumaneh kasurupan pan urang sok sieun ngajampe ge. Sieun di ciduhan gampang ulah dijampe. Cokot tai kotok lantung medok. Sesegan kana irungna pan bau atuh cager. Bila ku juri ngomong bau. Jajalkan benggas terus sedekkeun hakan ku sia hakna ya. Teu ngantik make eta mah. Heungit tai kotok lantung mah. Eta Rasul kembali apalah hadirin datang ke Mekah di Thaif masyarakat tidak anut akhirnya jin anut iman ke Rasulullah. Nah langsung Rasul berangkat ke mana? Ke Masjidil Haram. Datang ke Masjidil Haram. Oh Rasul terek dihibur lantaran sedih. Ibu bapak geus eueuh, bapak kolot eueuh, mamang eueuh, istri tercinta maut. Bahkan Rasulullah ka Thaif diusir ke orang Thaif, dikepung orang Thaif. Akhirnya Rasul kembali ke Masjidil Haram, papanggih jeung jin iman ka Rasulullah. Akhirnya Rasulullah para hadirin wal hadirat langsung turun malaikat Jibril dikumbah dada Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rasulullah di Isra jeung di Mi'rajkeun urang ge geurem Mi'rajkeun awak urang tadina bodoh supaya boga ilmu wasilah di Mi'rajkeunana di ieu pasantren di guru-guru urang alhamdulillah anak ibu geus di Mi'rajkeun tadina teh nyaho jadi nyaho tadina bodoh jadi boga ilmu muga-muga ibu bapak hadirin wal hadirat putra putri urang sing jadi putra putri anu soleh tur sarolehah ilmuna dimanfaatkeun ku Allah. Awas kepada santri ulama amanat ketika mamang geus cicing di imah baik anu ngawuruk maupun untuk ngawuruk cantelkeun hate kanu jadi guru ketika urang nyantel sanajan bolhamna 5 watt tapi insya Allah bakal hurung. Apalah arti 1000 watt lamun eueuh kabelan pasti moal hurung. Apalah arti ilmu satruk ilmu sagudang tapi lamun eueuh barokah ti guru mohon maaf kanu jadi guru sing takdim sing hormat urang boga ilmu berkah guru boga mobil berkah guru boga imah berkah guru boga santri boga berkah guru man akhlasa fi mahabbati syaikhihi nalal matluba barang siapa orang yang tulus ikhlas mencintai gurunya nalal matluba akan tercapai seluruh cita-citana amin ya rabbal. Guru urang ieu Mama Haji sering tepang jeung kuring di Padarincang tepang di Maribaya, Masya Allah 1000 kali sibuk mak imam tampil oh atuh lain deui ji ka guru
Walaupun presiden, walaupun siapa yang memerintah. Karena guru lebih dari segalanya. Masya Allah. Ialah jadi contoh ke orang. Almarhum Mama Ndim. Di Padarincang, di Maribaya. Waduh, haul-haul para masyayikh selalu hadir dan tampil. Ciri orang minimal ka guru. Setahun sekali datang. Tak perlu guru mah yang dibere. Ente. Tak perlu guru mah. Ada Allah masih anak. Bener tuh mak, hai gara, eta kula keja bener ya, hei aing mah kasih itu situ heubel amat, aya situ cager, iya panau teu ka dia kunaon nya, duka eta cenah diajakan yang ku abdi cenah basana teu kaur bae teu kaur, cukul alabatan menteri bae burung, henteu urang mah kang murid kitu teh hewatan naon tetep ngadoakeun bae sabab ngaran guru nu bisa nyiptakeun alim, ngaran syekh mah bisa nyiptakeun alim, artinya sanajan eta murid brutal jore akhlak yaitu tetap ku guru mah didoakeun endah bae. Nah iyalah guru. Mantak lamun mamang jadi alim ulah main sapa bae ka murid. Utahkeun ilmu aing ku dia. Bebo. Apa nih koneng. Ulah. Sabab didikan masyayikh Imam Hasan Basri. Waduh, ngapanjangan dia. Imam Hasan Basri nyarios lamun hiji jalma nu boga ilmu hayang sukses cekel opat sifat lamun ieu opat sifat eueuh di hiji jalma maka moal sukses. Hiji kudu ngabogaan sifat hilim, dua ngabogaan sifat husnul khuluq, tilu ngabogaan sifat tawadu, opat ngabogaan sifat sahi teh bagir. Masya Allah opat sifat kukula mal diterangkan lantaran peting teuing Rasulullah tadi teh geus dibaca ayatna Isra Mi'raj kuari geus jam 12 makaning ieu malam Senin isukan masing-masing boga kegiatan sakitu bae mama atuh ieu mah tadzkirah ti pribados khususna ka pribados umumna ka urang sadaya geus ieu para santri wayahna sing gariat sing rarajin anjeun teh sebab naon penerus para ulama anu geus areueuh ialah santri wa mayalil mudhafaya ikhalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa panas alul manana ayyujirona minarya mudha'ifan ujurona. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadika as-salihin was-salihat waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi taha rasulillah. Allahumma ij'al hadzal makan makanan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah bijahi syafi'il ummah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.